Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang dari sareng Miss dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang ngabahas carpon atanapi carita pondok sareng kalimah pananya. Siap? Nomor kahiji carpon. Carpon mangrupikeun wancahan tina carita pondok. Mangrupikeun karangan fiksi atanapi rekaan anu kurang tina 10.000 kecap atanapi biasana kurang tina 10 halaman. Wanguna prosa atanapi lancaran. Ciri-cirina kantos kulantaran wanguna pondok macana oge henteu lami, henteu lila, tidak lama. Saterasna alurna basajan. Basajan itu artinya sederhana dan biasanya menggambarkan kejadian yang sebenarnya, seperti kejadian sebenarnya. Itu adalah ciri carpon. Terbentang sarang cerita pendek ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu cerita pendek. Cerita pendek juga mempunyai apa? Unsur intrinsik. Carpon juga sama. Carpon mempunyai unsur intrinsik. Di antaranya tema, palaku, latar, alur, sareng amanat. Pembahasan nomor kedua nyaeta kalimah pananya. Kalimah pananya dina bahasa Sunda seerupina. Margi bahasa Sunda mangrupikeun hiji bahasa anu kaya tina kosakata. Upami urang naroskeun barang tiasa nganggo kecap naon, upami urang naroskeun jalma nganggo kecap saha, upami nu ditaroskeun pagawean nganggo kecap keur naon. Upami nu ditaroskeun sifat atanapi kaayaan tiasa nganggo kecap kumaha. Saterasna upami nu ditaroskeun ukuran tiasa nganggo kecap sabaraha atanapi sakumaha. Sabaraha meser acuk teh, sakumaha meser tarigu teh sakilo atanapi 2 kilo, sapertos kitu. Saterasna upami nu ditaroskeunna tempat tiasa nganggo kecap di mana, nu mana, kamana, ti mana, sareng sajabina. Saterasna upami nu ditaroskeunna masalah waktu tiasa nganggo kecap iraha, iraha bapak angkat ke sakola, iraha pandemi corona beresna, iraha urang tiasa tepang deui, iraha urang tiasa liburan deui, sapertos kitu. Nu terakhir kajantenan atanapi kejadian. Maka tiasa nganggo kecap kunaon atanapi naha. Kunaon kamari teu angkat, kunaon kamari teu sakola, kunaon teu ngerjakeun tugas. Nah, sapertos kitu. Mudah-mudahan kapaham sadayana. Supados langkung paos tiasa nganggo maca slide anu bakal dikirim ke Miss ayeuna. Siap? Sakitu nu kapihatur pangajaran bahasa Sunda dina dinten ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna. Emut hidup laksanakeun tugasna, difoto dikirim ka wali kelasna masing-masing. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.